Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu dipihormat ku Bapak Ibu guru sare rerencangan sadayana anu kusim kuring dipikat cinta. Mimiti hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Margi ku rahmat sareng karuniana urang tiasa kempel di dieu dina kaayaan sehat walafiat. Dina kesempatan ieu simkuring bade nyarios perkawis pentingna pendidikan pikeun kahirupan urang. Rerencangan sadayana pendidikan teh mangrupa kunci pikeun ngahontal cita-cita. Ku pendidikan urang tiasa nambahan ilmu pengaweruh ngalatih kaparigelan sareng ngawangun akhlak anu hade. Tanpa pendidikan, hidup kurang bakal hese maju sareng mekar. Salaku murid kurang kedah rajin diajar, hormat ka guru sareng disiplin dina ngalaksanakeun kewajiban, ulah gampang nyerah nalika nyang harepan kasusah. Sabab kasusah teh bagian tina proses pikeun ngahontal kesuksesan. Mugia kusemangat diajar anu luhur urang sadayana tiasa ngahontal cita-cita sareng ngajadikeun kolot urang reueus. Cukup sakitu biantara ti simkuring hapunten milih aya kelepatan dina kecap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.